Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolol itu pertanyaan, masya Allah. Aduh, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ieu kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sakaligus ngajawabna iya bae tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikihkeun. Jadi lamun dikapikirkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang saah ieu encan kaasupkeun kana anu dibikeun surat kaharep di Patehahan masih kene normal engke mah sarua almarhum Haji Pendi Al-Fatih engke maksudna kabehan urang ya Allah kuariwa urang masih seger buger tur kasegeran kabugeran ieu urang mah dipake ibadah ka Gusti Allah bentukna pake tolabul ilmi salengkah-lengkahna ti imah ka dieu eta teh nyoplok-nyoplokkeun dosa. Salengkah dua lengkah datang ka dieu geus eueuh dosa. Barang balik deui amprok deui dosa. Urang kuari masih keneh ngabahas tentang qat'is shadiqah nu di negara urang mah teu diperlaku sebab negara urang mah lain negara Al-Qur'anul lain negara Islam tapi negara demokrasi. Haju kumaha tuh cenah kiai cicing di negara demokrasi atuh teu kumaha anakan biasa incuan biasa masalah ke di akhirat karak bermasalah lamun urang henteu berupaya nangtungkeun ke pemerintahan saadil-adilna. Lamun urang bisa nangtungkeun undang-undang saadil-adilna jeung sajujur-jujurna pangheulana ka sorga pemerintah mun teu jujur teu adil pangheulana ka jahanam sakitu.
kajen kera urang kuarimah lantaran negara urang teh baheula dijajah. Kemudian urang berupaya sekuat tenaga untuk merdeka. Bergerak seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah dengan modal golok tarang hau, bambu runcing, orang bisa menang sehingga merdeka. Musyawarah dek ngadirikeun negara berbagai pertimbangan. Alhamdulillah urang kuari merdeka, nagarana demokrasi hasil pertimbangan para ulama baheula. Lain letik-letik ulama baheula, para kiai meureun aya wali-wali. Lamun harita dek dijieun ke negara Islam bisa, cuman mamalakna gede. Jadi untuk daf'ul mafasid, jalbul masolih saat eta dijieunlah negara demokrasi. Perlu pembahasan anu panjang mun urang hayang nyaho tentang mengapa negara urang kok negara demokrasi. Kayak mah kudu aya pripat-pripat jeung kudu mayar. Sebab dengan dalil Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta teh jadi dalil demokrasi ku Bung Karno. Jagalah diri maraneh kabeh wa ahlikum jeung ahli maraneh kabeh nar dina neraka. Jadi urang titah ngajagaan urang nu aya di negara urang oge ahlikum. Lamun diaritakeun ahli berarti patali jeung ikhwan, ai ikhwan teh ukhuwah islamiyah, patali jeung agama Islam. Bahasana ge ikhwan ku anfusakum wa ahlikum nar, ahli. Jadi itu dulur urang nu aya di Singapura, dulur urang nu aya di Belanda nu Islam, dulur urang nu aya di Eropa, dulur urang nu aya di Australia. Mun harita urang nyieun negara Islam, dulur-dulur urang engke nu aya di luar negara urang bakal kena fitnah anu pohara. Di lain bae negara urang nu dijaga, tetapi lain urang nu aya di negara urang, ahli-ahli urang ge kudu dijaga. Jadi panjang dongengna lamun urang nyaritakeun mengapa negara urang jadi negara demokrasi. Tapi barangku urang ditilik-tilik ayeuna demokrasi ge geus teu demokrasi. Jadi okos, bahasa lembur mah okos. Lamun bahasa rada keren mah semu. Lamun bahasa rada menengah mah dua tak. Semi mobil lamun semi leumpangna mal beres. Jelema ge mun semi moal beres. Negara ge kuari semi atuh teu beres. Nu nyaho teu beres batur anu bergelut di politik, nu bergelut di ekonomi, di budaya. Nyaho tak teu beresanana
urang gunung urang leuweung sapira di mana saya lahir Ketos ya ada tanggal awi gayawan saya lahir di mana Delan lebih parah saya Kobet karena itu tuh orang lu bermual jauh sekolah nage tetara ramat kuarige ijazahna di dahar berit sapotong itu berlaku udah gabung teh jauh paling jauhna kok pabrik kuari jadi aya pengurangan orang menyaho dengan sakit itu doang kok jalan teh dibangun-bangun urang nyaho dengan sakit itu doang kok ieu kunaon di pasar jadi sararepi jadi pararal urang nyaho sakitu teu nyaho kan nu maenkeun politik nu maenkeun ekonomi tah mending nu nyaho tah mending nu henteu kos urang tentrem adem ayem urang geus teh jahona naon waktu perang mah jakabehan berangkat masalah geus urang mendingan kieu bae hirup teu nyahona naon wayah pilkada dibere duit nojos teu mere duit ulah wayah pilgub mere duit tojos teu mere duit ulah insyaallah bangkrut negara bangkrut atuh negara teu boga wawasan gahar tetep kudunya ieu Banten kok kieu bae ieu eueuh kemajuan hayang urang boga Banten maju minimal kubah jadi nararae kaluhur makam jadi nambahan di sisi jalan paraeh beureun jelema ya bajulah urang dipimpin ku sababaraha gubernur ti mimiti Ratu Khausyah pilihan Kiai Haji Fudoli tetep bae kos kieu dia umroh ke disekupi ke pajaro bener bente sia ieu maksudna ngan aya nyana tuh nyana bae sebagai bagian setik dog ya mantap. Nah, ieu kan kieu bae. Kuari ku Rano Karno. Beneran di Banten ayeuna. Jadi kieu bae ya. Sugan aya berubah, henteu aya berubah tiga-tiga aja. Apa endek diteruskeun lalakonna? Kita tinggal tanya pada rumput yang bergoyang. Kata eta lamun orang boga wawasan satu ye nu kira-kira bisa ngarobah negara Banten beulah sa Indonesia heulana. Cok geura urang berwawasan ka hareup. Supaya urang lamun zarah talalentrem ngeunaheun. Urang sangheuk ku ari zarah. Lain kapanggih jeung wali kapanggih jeung si eta encana naon kotak geus goprak can ge macam Fatihah geus goprak-goprakan puyeng aing aja masyaallah teh si urang Banten kunaon teu bisa ngurusan sakitu-kitu acan namun aing di ditu geus ku aing bambu runcing kaluar-luar gede ku aing gelut sia jeung aing nu paeleh balik beres geus aing paeun teu neuleus sia deui geus masalah gat lain kitu tah jawara tah pas kitu yu urang rapihan hayang kapanggih jeung para arwah teh kan kudu khusyuk kudu tadarruh hidmah kudu hidmat ieu mah khidmat kumaha atuh urang geus ila hadratin nabi koprak nih belah sini nih koprak
Fatihah ieu ka mana ieu? Komo di ditu mah di Syekh Asnawi, Masya Allah. Tidak boleh ziarah kalau belum ke sini. Enggak boleh. Arwahnya juga kabur. Sararial jasa ya. Aduh Gusti Allah. Datang ke saha kurang ziarah teh. Masya Allah. Ieu watak orang Banten teh geus model kos kitu. Nah iyalah subasa nu bisa ngaberesan terus etakan naon gitu ngaranna situs sangat bersejarah supaya orang mantep cara di daerah-daerah batur bengenaheun urang zarahna saha anu bisa ngarobah jalan dimimiti urang lahir ka dunia zarah ka Banten teh jalanna kos kitu bae sugan ngagedean jante kos kitu bae malah mah tangkal kayu areueuh keur ieu loba tangkal kayu bari areueuh nah iyalah jara dipikiran kan ieu negara urang negara Banten teh eta keur carita masalah zohir lamun urang nyaritakeun Banten secara gaib kedahsyatan Syekh Maulana Hasanuddin teh kuari teh keur ngamuk urang kumaha carita kitu keur ngamuk sa Maulana Hasanuddin teh lantaran geus eueuh nu sejalan jeung nyana lamun ieu nyana ngamuk beneran emang ngamuknya kumaha gitu kan di Gunung Karang aya anakna paham tuh ya anak di Baduy aya anak di Gunung Kencana aya anak Syekh Maulana Hasanuddin di Tanjung Kait aya anak Maulana Hasanuddin lamun eta geus hararudang rupana ke beda-beda nu orai rupana nu maung rupana teh nu macan rupana buaya darat memang ka dieu ge loba ieu iya termasuk Incu Maulana Hasanuddin nu terkutuk iya tak kurang nyaritakeun Banten gaib sehingga di Belanda mah terkenal Jerman adalah Banten lain Indonesia Banten Masya Allah iya Banten lain lalagaan tapi kuari kos kieu hayangeun Banten dicekel ku jelema anu bisa ngarapihan komo ngarapihan zahiran wa batinan tah ieu keur carita negara Indonesia lain negara Islam termasuk Banten baheula bergerak sehingga aya duit Banten eta teh lantaran bergerak da Banten teh dahsyat kresidenan Banten kuari mah deuk nyaritakeun hukum-hukum maling di negara Islam lamun nu kamari dicaritakeun malingna maling papada masyarakat anak maling nu bapak, bapak maling nu anak, geus caho hukumna. Kumaha cenah kiai? Atuh sia mah pohoan bae sih. Karena ke kamari. Lamun sesama manusia maling kanu sesama barangna barang rejeungan geus dicaritakeun. Atawa barangna barang teu rejeungan geus dicaritakeun. Kuari malamun maling nu aya di Baitul Mal. Nagara ngabogaan simpenan jang kepentingan masoleh jeung sedekah disimpan di negara ngaran penyimpananna Baitul Mal. Perang
bagi sebagian humus ka Baitul Mal. Jelema maot ahli warisna mbah asupkeun ka Baitul Mal. Lamun aya hasil bumi anu memang hasil bumi tersebut teh ieu geus dibagi ka hak-hakna masing-masing, sisa Baitul Mal dan lain-lain sebagainya nu kudu diasupkeun ka Baitul Mal untuk kamaslahatan muslimin. Jang naon teh kamaslahatan muslimin teh? Bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan mun kuarima, gorong-gorong, jalan, etalah jang kamaslahatan. Atawa jang sedekah, fakir miskin. Ieu ngaranna Baitul Mal. Tuh. Di urang negara demokrasi bae ge dana sosial gede di urang dana sosial di haji bae gata di haji di zaman Pak Harto datang ka kuari 1 triliun sakumaha cenah ge 1 triliun geus ulah nyaho bae mentak murikak bulu mangkaning tertulis kan didinya perjiwa sabaraha di zaman Pak Harto datang ka ayeuna eta dana eta teh pohara jasa masyaallah dikamanakeun eta sok aya nyaho ulah sok aya nyaho tenang bae si urang mah dagang masak paeh geus beres nyana di ditu aduh nu ngayakeun nyana nu ngabobol nyana ieu lamun di negara Islam di negara bentuk khalifah atawa bentuk amir atawa sultan eta negara-negara Islam ngaranna di urang meraja baheula terus presiden lain. Tuh, nu raja teh Arab. Raja Abdullah, Raja Fahad, Raja Abdullah, kuari mah Raja Salman, geus ganti deui Raja sa. Emang sia mah lain poe teu nyaho. Teu nyaho. Poho mah urut nyaho poho. Ieu mah hati. Aduh Gusti Allah. Tah, geus pajak urang mun caritakeun negara Islam. Mimiti berdiri na iraha negara Islam dan runtuh na iraha. Kan kanyaho negara can kebal keruntuhan negara Islam. Utsmani Turki. Kakarak sabaratus tahun. Encan kebal. Lamun ti zaman Raden Patah baheula, encan kebal di sarua bae. Ya, kuari demokrasi terus. Bahkan menjadi-jadi ya negara demokrasi. Wah, geus acak-acakan. Lamun urang nyaritakeun acak-acakan negara mantak hareudang. Diganti ku saha bae ge Indonesia pasti kieu bae jeung leuwih parah lantaran sistemna nu rusak. Diganti ku saha bae sistemna kieu bae rusak. Kieu bae. Oh masalah. Oh masalah teh artinya urang ieu nu ngarasakeun rusak urang anu milih urang. Atuh geus kieu beukeur carita rusak. Lain negara urang bae negara batur ge kuari keur rusak sarua bae. Indonesia mah rada deres. Mana rada deres dah? Alhamdulillah tuh bisa diadu domba, paling adu manuk, adu kotok. Tuh bisa diadu domba orang. Orang apa? Terus sakit. Dele Suriah, dele Yaman, geus pugu Baghdad.
lain lalagaan Cina urang mah sakieu alhamdulillah kamari geus hampir-hampir ku hari deres deui tapi encan aman bener di negara urang ge encan lantaran hayang lempang kan di negara tapi tetap mandeg ieu negara teh politik teu jalan lamun nanyakeun ka camat teu jalan naon teu nyahoan nya nama tanyakeun ka bupati enggak jalan apa teu nyahoan nya nama sebabnya nama nu jalan teh duit politik mah teu jalan emang jalan teu nu lempang duit itu beda aing nama acuana kadinya asal duit lempang lain negara teu lempang ekonomi mah mandeg 185%. Wow loba amat ngaleuwihan teh mah kiai cenah dileuwihan ku aing seutik 180 derajat mandeg ekonomi ni kuku bage kajian kuku mage mantap pabrik kula waduh macet pabrik aja kudu kumaha masalah emang kieu nang Allah cek ilmu tasawuf nang Allah beres selesai geus masalah kayak para rai tungguan malodarna bae ya Soeharto ge nu sakitu gagana pae komo ieu leutik itu pae maksudnya pae kabeh ge teu leutik teu nu gede pae siapa sok aju sinis bae pae tapi lamun berusaha insyaallah aja kabeh ge kumaha urang pokos urang di rumah tangga rapi teu rapina kumaha urang ribut bae urang ieu aing mah ribut bae heran cek jana teh ieu di rumah tangga aing mah geus kesel cek lalaki teh aing ge sarua cek pamajikan aja ieu kumaha tuh coba tuh bener tuh gagahan pamajikan aing kurang kumaha balik lagi bisa rahasia mulai guys gara-gara jana tah balik nah sekali dah balik ka imah ker udang-udang eta kan ngaranna bibit ribut minta duit hese tah bibit ribut panu kitu aya ku di jelema Zaid maling harta nu aya di baitil mal. Oh, iya. Kuki Zaid harta nu aya di baitil mal teh dipaling kabeneran harta nu aya di baitil mal teh geus dipasing-pasingkeun. Iya sebagian jang masolih al ummah. Iya jang sodakoh. Nu iya mah jang zawil kurba wal masakin. Geus pasti-pasti kan di baitul mal. Tah ieu pemasingan tersebut kudu anu zatur zirroi pemimpin anu boga wawasan nu ka mana arahna nu leuwih mangfaat jeung leuwih urgen kadinya etalah pemimpin contoh cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq contoh kedua Sayyidina Umar contoh ketiga Sayyidina Utsman contoh keempat Sayyidina Ali alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin cekan contoh eta tah pembagian Sayyidina Umar ketika manehanana asup ka kantor mun ayeuna mah ka ruangan nu di dinya teh paranti utar atur kemudian Sayyidina Umar asup kadinya teu rek ngatur di pareuma lampu na di pareuma teu make lampu tanya ku sahabat ya Amirul Mukminin ieu para rekamat oh masalah atuh mantak naon lamun dicaangkeun
panjang kepentingan umat kulama kuari henteu keur utar-atur. Geus kulantaran teu utar-atur berarti kepentingan kula sorangan atur. Haram make lampu. Tah coba teangan bupati nu kos kitu tah. Gubernur nu kos kitu teh aga. Masya Allah. Ya Allah ya Karim, murikak bulu urang ngadengeun. Tuh, ketika dibagi-bagikeun jang fakir miskin, kumanehanana langsung didatangan di samping nu lain-lain nyana digawe mangulan teh. Sidina Umar. Allah Karim. Tapi sahebat jeung sadahsyat Sidina Umar, anu sakitu luar biasana adil moal aya tandingna. Geus menang poin nu moinkeunana Kangjeng Nabi nu layang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tapi ku Ibnu Taimiyah mah dicawad Sidina Umar cek Sidina Umar cek Ibnu Taimiyah mah Sidina Umar teh gede bohong mantap eta sing hade urang mun macaan buku-buku Ibnu Taimiyah nyana teh geus nyawad ka Sidina Umar nyacad ka Sidina Ali. Ada orang kuari jrik jadi Wahabi, jrik jadi Muhammadiyah, jrik jadi Persib. Bacaan kita Ibnu Taimiyah, nu kita baheulana, nu akhir hayatna bahasa sebenarnya ada di Sunda Jawa. Lamun urang nyaho sejarah ulama-ulama sing hade. Ibnu Zawj, Ibnu Qayyim sing hade beusi can kuat ieu urang. Zaid maling harta ti baitil mal kemudian anu dipalingna teh ieu anu geus dipisahkeun jang thaifatin hiji golongan masakin misalna ieu teh beas di aya di baitul mal atawa dirham duit pun gua imah ieu lamarina brangkasrakeun sia tah duit jang masakin kemudian ku Ki Zaid dibobol nu Ki Zaidna lain termasuk masakin Ki Zaid mah jelema sugih gabobol harta baitul mal nu insirop da jang masakin berarti jana maling harta masyarakat nu nyana bagian di dinya kumaha ieu cek di dina wa man ari Ki Zaid saraka anu ngabobol mal baitul mal harta baitul mal in puriza lamun geus dipisahkeun harta tersebut li thaifatin jang sagolongan masakin misalna nu laisa huwa minhum nu Ki Zaid teh lain termasuk golongan masakin tertangkap Ki Zaid sidang setelah diproses nyata adalah pelaku pembobolanana potong leungeun beres Zaid tuh kuari dibalikeun mafhumna Zaid termasuk kana masakin kemudian ngabobol harta baitil mal nu dibobol kunyana jang masakin sedangkeun nyana termasuk masakin dibobol kunyana tangkap setelah tangkap diadili setelah diproses bahwa harta baitil mal dicolong oleh yang bernama Ki Zaid dan Ki Zaid mengaku yang dicolongnya adalah untuk thaifah masakin sementara Ki Zaid adalah salah satu dari masakin maka Ki Zaid aman teh kudu dipotong palingan we habak masalah di Indonesia aya dana sosial jang masyarakat eta teh jang dibagikeun ka fakir miskin kemudian teu dibagikeun fakir miskin maling dana sosial tersebut aman teu kudu dipotong di akhirat selamat palingan habak
Gitu. Siapa tinggalin lengkah tahu ngomong nu tinggalin hatu batur jarago nu mantak aya rumah sakit Muhammadiyah nu mantak aya gedung Muhammadiyah nu mantak aya universitas eta teh hasil pembobolan insyaallah hasil pembobolan jaritakeun pembobolan negara atuh nyaho insyaallah nyaho jasa atuh tah mah kerja sama babari tah bagus geus lain rahasia tah kudu geus kitu mah ya Allah cenah kiai nyaho bae leletikanana aya dana jang pembangunan syiar agama masjid pondok pesantren yayasan kemudian eueuh anu nyokot-nyokot DPR turun ka kiai maksudnya kula nunyankeun proposal aya geus ke dipoto ku kula jang tanda bukti kula nunyankeun ya oke nyian pondasi foto thread jadikan proposal 1 miliar ya dengan kondisi sekian kali sekian berarti dana pembangunanna gambarna geus kudu aya ajukeun 1 miliar untuk tahap awal. Oke, iya. Turunlah 1 miliar ti dituna nu datang ka kiaina 200 juta. Ulah gandeng mah sia masuk aju jeung sedikeun aing. Sia mah 800 juta eta ngahiang. Siluma atau di ditu teh mah di Kalimantan lain di dieu mah leuwih dahsyat deui aya nu 200 juta dibikeun 800 ngahiang 500 dibikeun 500 ngahiang aya anu 700 dibikeun 300 ngahiang macem-macemna mah kumaha obrolannya na bae jeung kumaha kaleulesan hate si sang DPR eta bae emang nyana nu nyieun nyana nu ngabobol maksudna ge jang nyana ieu mah ngan sakadar jang kokose doang emang aing teu nyaho deui memes ge aing heula atuh nya jang teh hayang mah geus kitu teh tah nu jadi masalah kiaina doraka apa henteu DPR-na doraka apa henteu wallahu alam asana jahannam kabeh aduh Gusti Indonesia urang ya Gusti Indonesia urang kos kieu lah lamun dicarita-caritakeun ulah kaget lamun aya pejabat tinggi ngabangun masjid miliaran lain nang di kantong nyana ai podol sero nang di kantong nyana teuk ceuli aing dua anakna teuk ceuli aing ye hayang nyaho mah geus ya ye dua aing mah teuk ulah hiji-hiji aing nyaho jasa serem kadengena bapak anu ngabangun masjid ini negara urang aju salah itu salah daripada di ke Belanda daripada di ke Amerika maning dibangun ku urang ku cara kos kitu pinter teh jelema kos kitu pinter lasanajan lain duitnya na pinter aju ku kula lamun di bejaan usaha sabaraha masjid atuh nyaho jasa kula di Banten Pak Anu ngabangun wali bejakeun atuh dirangkas sia warauh Paneglang sia warauh diserang sia warauh ya atuh geus di kantong aing mantak begitu aya seorang pejabat ka kula pejabat inohong di luhur waduh kieu cenah
alhamdulillah kula keur ngabangun masjid sabaraha biayana sekian hambung bang mantep amat bu hebat amat kula di kitu-kitu barang tek dibelokeun tek nyerep teu ka dia ku ari teu ka dia ajeuna bagi podal teu ka bagian paragsana aing teu nyaho deui atuh nyaho aing ngan aing mah teu hayang bae sebab teu bisa lamun bisa tuh endek aing geus wah ieu salah satu contoh bobolan di negara masya Allah lobana lain lalagaan bobolan teh lobana lain lalagaan ieu teh geus aya 3 tempat bobolan mun ku urang dicaritakeun mugu boleh caritakeun ngan teh etis sebab nu bisa di daerah jang naon kabobo sungut bisa moal pan hayang tungtung nama ka aing deui bae pangieunkeun cenah kiai proposal teh siapa kabecus eueuh pan guys karena itu bae mantak dikorupsi lah tah ieu keur carita perkorupsian asal rapi di negara cara ngabobolna jeung korupsina aman insyaallah tetapi sing hade nu dibobol teh jang ka mana loyogna nu ngabobolna saha awas ta eta tah loyogna jang ka mana ieu dana nu ngabobolna saha ieu nu bakal dihisab jaga di yaumul qiyamah sieun tapi lamun kieu mah ieu wa ieu dana jang pembangunan masjid pondok pesantren bisa aya jasa kemudian tadi kaluarkeun nu mantak tadi kaluarkeun boga rencana lain pemerintah dek dibilukeun ongkos baz zakat lah teu kan aya masruf pada Al-Qur'an ditu aya kiaian sabenerna mah di luhur tetapi kon teu sesuai pendapatan Kabupaten Tangerang sabaraha sih eta zakat nu mantak kaju teu percaya ieu ka negara lamun masruf jelas atuh masyarakat mah beuh zakat kabeh ka pamarentah tah teu kudu dipaksa tapi sebab kewajiban asal geus bulan Ramadan mah masyarakat mah iraha ieu pamarentah ngumpulkeun iyaha ieu lantaran jelas masrofna ja aya dina Al-Qur'an kok pemerintah ngayakeun kos kitu ieu masyarakat teu tertarik ka mana loyogna loyogna ka mana masa urang ngazakat tajul ka bupati jadi berarti urang ngazakat dicokot ku bupati jadi bupati teh nyokot zakat urang ridho henteu sia aing dek nanya ka sia ngazakat ka bupati ridho henteu aya geus bupati ngazakat ka sia ih peuceut tabak ka bupati ieu keur carita ieu mah negara urang bobrok mun aya bobrokna tah kos kitu ieu mah ala kadarnya ho bae heulana atuh saparaha hesena sih tampung zakat jaya kiaian di dinya menang sabaraha miliar ieu Kabupaten Tangerang bagi sabaraha kecamatan lamun deuk bebeneran sakecamatan sabaraha desa pangitungkeun fakir miskin masya Allah karim mantap sok aing geter hayang jadi bupati ge kos kitu tah aing atuh pilih atuh ku sia aing aduh aja kuku ka mana ieu zakat cenah dibagikeun BHS jang kiai bener teu sing ngabagikeun kos kitu atuh kiaina muina sing bener dia takol sia di akhirat emang aing teu neuleukeun aing cicing we geus neuleukeun make mata batin je ya ka mana loyogna pan aing teu kabagian tuh siap dianggap baturnya apaan pugu aing makanya maksudna ieu rusak negara rusak guys ulah leuwih jero deui kos kitu eta kakarak satu bagian beuh can lain-lain beuh nyaho ya pendapatan Tangerang
ge atuh nyaho jasa sabaraha teh nu dipotong sabarahna emang kula teh insyaallah kula nyaho insyaallah kok kiai nyaho bae pang aing urang Tangerang aing urang Benteng Jeuh babarengan yang sing cek Benteng baheula atuh nyaho pendapatan di Kabupaten Tangerang sabaraha kabehna sabaraha nu ditulis sabaraha nyaho emang ditulis kabeh jadi eta DPR nu nyaho jahanam geus DPR mah ka jahanam kabeh aing usul ke di akhirat diusul Gusti jahanamkeun emang kunaon nyana ketika menjabat jadi DPR nyaho dana masyarakat kabeh aya sekian teh kemudian nu ditulisnya sekian teh nyana nyahoeun jahanamkeun Gusti abdi saksina deh emang gua tahu gitu pancen kieu sombong sama aing we ya sombong teu sekedar nyaho kerusakan doang henteu rek nanaon eta Tangerang encan Serang can Pandeglang Rengkas Betung Bandung Karawang Bekasi munsa Indonesia kitu kabeh nu tercecer dana sabaraha teh ya adak aing hayang jadi presiden tah kos kitu teh dek di beneran ku aing mah teh duit nu tercecer teh sakali jadi presiden aing mah haju enggesan geus cukup lah aing mau nu ieu bae geus dah atuh leuwih parah tuh kumaha aduh emang beres teu tapi urang mah aman-aman bae sebab teu nyaho masalah mentak ceuk lagi maning nu nyaho maning teu tah kakarak dibere nyaho saeutik bae kan geus ngageter urang bener teu jijah heuh jadi kieu itu kakarak saeutik dibocorkeun komo mun bocorna boleh ye sial cenah ieu jawara mah geus golok bae goblok ge kan kitu lamun dibocorkeun tah kerusakan negara jawara mah geus kieu bae goblok tolol ajuna mah pamajikan bae pan eueuh nu itu nu aya jawara mah kos kitu mangsak-mangsing anak bae didepak cak anak nanaon dia aing greget ka pamarentah greget ka pamarentah si gue aing anu didepak eueuh depakeun aing ya keur carita ieu adalah pertanyaan ini Pak Kiai saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga ngais dan nyuapin iya tolol itu pertanyaan Masya Allah aduh karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki pertanyaan ieu kan perlu penjabaran anu panjang lamun sakaligus ngajawabna iya bae tapi kurang mendasar pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe nah eta kos kitu kan nah ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae lamun dikapikihkeun jadi lamun dikapikihkeun masalah ja anu kudu neangan napakah makan lalaki awewe mah ngurus rumah tangga ja kitu kapan ka dina kitabna ge tapi kuari dibalik lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum teu ridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah sakiga urang nuturkeun jana lamun urang langsung titah nuturkeun jana saha nu dae perang siap saeutik ulah ieu negara Al-Qur'an demokrasi ieu keur carita baheulanan tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita paksa ku nyana diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasina demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar oh berarti dek kitu oh lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah ya teu paham nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh tak oh berarti dek kadinya arahna ya pecat mal kebelas Gus Dur
Mal kebel ya. Bener bae. Eta teh deuk ngarobas struktur negara. Tuh, tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan heula. Teng dipaksakan urang. Dipaksa. Kuari geus larut. Sehingga orang menyaritakan negara Islam teh lah nanaonan sehingga gitu kan orang. Padahal orang membaca Quran, orang membaca kitab. Sehingga lah orang nyaritakan negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat orang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong? Itu aing teu ngarti. Heula asal jarita bae sia asal paham heulanan. Ieu nya aing pajar provokator deui. Ya bakal keur ngaji supaya jauh maksudna, supaya paham doang. Nah, guys, kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani, Yahudi terutama. Setik kuari geus larut. Kuari apakah urang berekonomi secara Islam? Henteu. Naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyana supaya asup riba. Kajen kumaha ge. Lamun tita riba langsung bae moal bisa pengkondisian jana melalui perekonomiannya. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa tita nuturkeun nyana. Embung ge urang nuturkeun. Beuteung urang kena riba. Seri Yahudi. Islam udah mampu. Tah kabeh kudu melalui bank, jual beli. Baheula mah urang beli mobil langsung teh kudu makun bank bae kuari. Beli gincu bank kuari. Beli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank, ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teh akur bae Allah. Usolli Allah. Teu khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar. Salah. Hei, saya takbir sholat si jadi adan. Puyeng ngaing. Ini negara. Nah, ini cerita fikih mah kos kieu. Ini kan diceritakan kenapa. Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabanana hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedangkan kuari kan nu bisa digawekan awewe. Kok bisa kos gitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Iya lah. Kuari kieu contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saha nu ngabangun Yahudi. Cenapan eta aya Mang Haji anu Mang Haji duitna nang ti mana tibang. Yahudi tibang. Ai bang boga saha negara. Cina, Jepang, asup ke Indonesia, nyana ngabangun, tuh Sumarekon, tuh Gading, dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu, Cina mah make duit nyana. Cadu mundur hadebak. Wow, nyana. Kudu make duit negara. Duit negara ku nyana dipake ngutang. Dengan kekuatan nih. Setik nu dianggunkeun. Wah, nu kaluarna triliunan. Maju duit negara, teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang. Kumaha negara? Emang duit negara deuk kumaha? Eta mah gawe doang pemerintah sidang. Gawe eta mah. Secara hukum doang. Uang negara deuk kumaha tuh? Uang negara. Kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke urang, nyokot duit timbang. Udah, sekarang mas saya mah tanggung beres saja. Orang bank kan anu ditekan, udah tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mah terima beres ya. Ini harganya sekian, dikasih, tek. Atunya nama mereknya duit kurang iya. Urang anu bodoh. Cina anu palalintah. Beres tah. Atuh tah teh lain di kantongnya anak duit urang. Nginjem, maju alhamdulillah nya mah teu maju balik kan mah ditu masalah. Jadi urang nu bodoh. Perekonomian kuari geus sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti lah atuh urang lembur eta ge kuaing dibabarikeun bahasana mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh sia meuleut teu ngarti aing ge kadang teu ngarti
Eta supaya babari doang bahasa aing dah. Nah, ku ari kieu tak Indomart, Alfamart, kabeh. Nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain. Tanahna cenah eta tanahna ge eta teh disewa atau kerja sama. Ketika kerjasama, kerjasama setahun mah beres, kedua tahun mundur tadi eusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur. Wah nyana bebeja, aduh bangkrut, cek nyana bangkrut, udah jual aja, dijual ku Pak Haji teh, udah jual, jual. Emang maksudnya ge dibeli ya, dimaksudnya ge dibeli, jual kunya, dibeli kunya, wah barang dibeli buat deh, artinya nyana nu ngatur manajemen barang-barang nyana. Baheula mah nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual parah kuari parah Indonesia ieu keur jaritakeun kabangkrutan perekonomian Yahudi model kos gitu apa eta nu boga supermarket sa Yahudi apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi cenah nu Pak Haji kerja sama engke mah dijual ka jeung kumaha ge nyana nu boga manajemenna apakah eta Pak Haji kerja sama nyahoeun kana taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun kana barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun berarti nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana dah berarti ku ari geus dikuasai kan ku nyana ekonomi timimiti di luhur perekonomian datang ka handap kabeh dicokot ku nyana kabeh dibawa ka negara nyana nyeri hati orang nyeri lamun orang nyaho kok bisa kos kieu sih sistem nu aya di negara urang komo kuari Cina datang ke urang nu nyeun pabrik nyana karyawanna nyana aya urang nonton deuk nanaonan kabeh karyawanna nyana didatangkeun ti ditu ka nyana urang nonton kan di urang ge loba nu teu gawe kok nyana kabeh sih ieu kumaha sih tuh hese awas tah mulai tah siga ada tah je sistem nu salah. Nah, ieu keur carita. Memang kos kieu di negara lain negara Islam mah. Teu keputusan nu saklek eueuh. Dilugar atuh kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi, otakna ahli politik ya emang politik dagena nyieun manusia. Demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat. Rakyat doang nu dijual, kumaha masyarakat teh horeng nyana. Anu keur utar atur nyana. Nah, iya, lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah enggak boleh seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta da kumaha tuh. Hayu da kumaha urang teh terbawa diajak seperti eta ku Yahudi mau tidak mau kamu harus begitu. Asup ke pabrik lalaki keluar awewe. Woi kuari mah paranti pom cewek pom. Masya Allah atau kudu nama ibu bahkan lelaki itu bisa cewek cewek Masya Allah kabeh nu kerja berat kontraktor awewe nimbris tah perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya maka dipilihlah wanita emang nyana mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas sebab di negara Islam mah lain gitu kunyana dibuat dibalik Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja seperti etalah sadar orang kuari salah satu negara orang wallahu a'lam sekedar jaritakeun kerusakan sosial tinggal ente bae nu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga je cenah teh mah kulo mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai bae nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing aju kumaha tu iuran bae geus pokona mah aju jang sajang aing aju kumaha tu teu kumaha atau lebih berat emang kos itu berat iya keur carita eta kakarak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang madak babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap
selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantap cek lagi tadi ge maning ngarti maning teu tuh maning teu kan eta emang otak saya sakitu embung di bawah pinter teh embung di bawah pinter teh embung maning bodoh belah cenah kiai betah sana bodoh mah kabeh diskuari bah perpolitikan nu Yahudi perekonomian nu Yahudi budaya geus jelas budaya batu geus jelas Masya Allah makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh minuman Yahudi mantap kurang deh kubahat ya Allah ya Karim Jati pasar Kemis tuh boga pabrik aya anu Haji Hasan aya anu Haji Soleh Cinglu Egle dan lain-lain sebagainya orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak bahkan lain negara urang bae nu mengkorup di negara urang-urang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak kitu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantap sekali-sekali coba emang kieu osok lain osok can orang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cek hate pan sugih aing atuh negara aing sia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese kos gitulah disebutna ieu itik mati di lumbung atuh kumaha aing bae sih so protes bae sia mah atuh dibedakeun saeutik bae wayahna bae sih sing ridho atuh ya Allah ya Rabbi Zaid maling harta Baitul Mal nu dipalingna jang bagian masakin sementara nyana lain seorang miskin potong tapi wa illa lamun memang manehanana termasuk lamun apum lamun nyana termasuk bagian masakin kemudian nyana maling masalah wa ila lamun can dibagi-bagi pada sawanahwin kana lauhakun bil masruf lamun memang manehanana teh ngabogaan hak dina anu dipalingna kamali masalihah seperti harta untuk kemaslahatan ieu teh jang kemaslahatan kantor nyana memang orang kantor kemudian ieu teh dibangun-bangun. Nah, kurang cokot bobol dipaling jangan bangun kantor. Jadi berarti dipaling jangan disesuaikan jeung fungsina masalah. Masalah. Matak aya aturan maling ti heula pemerintah teh aya nu panderi. Aya nu ti heula aya nu panderi. Ente mah ngan teh nyaho bae kan. Kuari ieu uang pemerintah teh encan ketok palu kitu bae heulanan abe babari. Berarti can turun tadana sedangkan urgen ya pembangunan jalan modalan heula kurang modalan sekian keluar cokot untung rugi terserah nu jelas untung eta kos kitu perlakuan aya nu ti heula karak dibangunkeun biasa ieu nu hebat bata bangun heula mun jalan-jalan mun kantor-kantor ieu encan turun dana pasti ieu
geus pasti ieu nya nyaho limna tek pasti engke ketok palu jang eta sedegen ieu urgen bangun kantor tek encan turun dana ditu bangun heula ku urang beres turun dana dak karek bayar geus salah nah kuari mah dipaling bae ti heula ku urang jang eta padahal encan masalah negara lambat berarti cara di urang kan negara lambat paling masalah ya ieu jang pembangunan masoli jang masjid ieu teh keluar nyaho urang kuncina buka betrek paling hambek kunci deui teh geus bangunkeun ka masjid malingna sabaraha 10 miliar nu dibangunna 5 miliar 5 miliar dia ulah loba omong tah eta ulah loba omong na silakan nah ieu tah lamun memang jang kamaslahatan tuh lamun geus patali jeung nagara hese urusanana ieu urang mah babari bae kan ngomongna dina fikih mah lamun maling betul mal kemudian urang teu boga bagian potong lamun urang boga bagian dirinya teu kudu geus bae lamun maling kemudian ieu teh ujang kamaslahatan kemudian urang teh boga hak dirinya teu kudu dipotong emang boga hak kumaha urang lamun ngabangun masjid anu ngeusian masjid pakir doang teu henteu miskin henteu nu sugih kabeh dirinya mah jadi jang kamaslahatan muslimin muslimat masjid muslimin baheulanan di urang mah eta ke masjid nu ngeusianna kabehan berarti urang aya hak di dana masjid eta cokot ku urang teu masalah paling ku urang teu masalah di aing aya hak ieu di dinya dibere jalan ku aing sia ngali aya hak urang tapi lamun ieu jang pakir urang lain pakir eueuh hak tuh lamun jang masjid atuh masjid jang kabehan bat atuh bisa atau jang kantor naon ieu nah kantor naon ieu kantor sekolah atau kantor instansi dan lain-lain sebagainya lah nah urang aya di dia paling masalah lamun ieu nagarana negara Islam kemudian diadili secara Islam aman tetapi di urang kan aya KPK urang mah lain deui urusanna KPK kiai KPK singkatanan pohoan aing ge emang KPK balanar wallahu a'lam geus kos kadar itu bae tungtungna nah jadi kuari bae lantaran KPK teu bener kudu nyieun deui kakak KPK awal eureun emang di negara demokrasi mah teu eureun pansus 88 dan lain sebagainya dijieun supaya rapi tetep teu rapi bae kakak sodakotin ieu teh jang sedekah pakir sumberengkeun nyanana pakir nu malingna pakir aya bagian berarti mun jelema pakir maling ti baitul mal jang jatah pakir nyanana pakir atuh teu kudu dipotong wal mazhab wallahu a'lam